Cuma salat ngisi teh kamari enggak sudah hilap deui hiji hadir hate ka Allah itu teringat keur naon-naon ieu teh keur salat menghadapi Allah. Ini salat teh kitu tah dina salat teh. Salat ngisi eta teh. Hudurul qalbi hadir hate yen urang teu keur salat ieu teh geus kitulah keur urang mah tuh. Saat ingat keur salat tuh kemana-mana di hatena hudurul qalbi. Kedua sing ngarti kana eusina babacaan nu dibaca dina salat dikawit Allahu Akbar dugikeun ka salam geus ngarti babacaan eta artina. Dua tah katilu ta'zim aya dinu agung wal ti Allah itu dina salat teh. Kaopat hebah boga rasa sieun dibenduan ku Allah sieun salat urang teh can bener gitu hebah ngaranna sieun dibenduan ku Allah salat can bener. Terus roja ngarep hayang teuing salat ditampi ku Allah roja genep haya era ku Allah can bisa salat nu bener aya teh era ku Allah can bisa salat nu bener. Tah lamun geus kitu salat teh ngisi salat teh ngaranna teh salat ngisi. Jangan urang mah can kitu teh nya. Urang mah can ngisi salat teh lah masih kences keneh. Lamun suuk teh mah meureunang kan ngisi dinu kences mah. Tapi kabeh ge suuk ngaranna mah. Kan beda beureun ngisi jeung si apa mah gitu lah. Udah urang ningali eta ge ningali poteuy mun pulotot ieu nya poteuy teh ieu. Tah ngisi ngaranna eta teh. Ieu mah geuning kieu cenah. Poteuy-poteuy teh akur gitu. Salat oge kitu cenah. Salat nu malaweng jeung nu ngisi teh beda.